Uyan teh geus gede. Uyan Suryana atawa leuwih dipikawanoh ku ngaran Yan Asmi dibabarkeun di Sukabumi, 15 Juli 1859, tilar dunya 28 Maret 2010, nyaeta salah sawios anggota grup lawak Debodor. Samemeh aktif di Debodor, Yan Asmi kungsi jadi pagawe honorer di Dinas Pajak Kota Sukabumi. Yan Asmi gabung ka Debodor tahun 1883, ngaliwatan anjeunna ninggalkeun kota Sukabumi mawa gitarna, tuluy ngamen di pakarangan salah sahiji imah di Jakarta, anu kabeneran tempat cicingna Abah Us-Us jeung Kusye. Waktu harita anjeunna ngalagukeun lagu Jagorawi, tuluy ku Abah Us-Us jeung Kusye diaku, sarta diajak mondok di eta imah. Rek ditepungkeun ka Edi Sud nu waktu harita koordinator artis Sapari. Ti saprak eta Yan Asmi ngagabung ka Debodor. Sapanjang hirupna, anjeunna hentengan ukur aktif salaku seniman, tapi oge ngagaduhan perhatian kana lingkungan. Salah sahiji conto nyaeta ngadegkeun yayasan pepeling atawa warga peduli lingkungan. Mamustungana anjeunna kengeng pangajen ti pamarentah. Yan Asmi ngantunkeun nalika ka Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsuddin, samemehna kaserang stroke jeung gagal ginjal. Yan Asmi ngarencanakeun rek ngaluarkeun album nu judulna Star, Store. Pagaweanna ampir rengse, tapi ajal kaburu tumiba.